Assalamualaikum. Assalamualaikum. Emang kunaon di ditu nak? Usaha sepi. Terus pabrikan libur, diliburkan. Yang pas satu ayeuna mah di Lombok bae heula. Waalaikumsalam. Pak RT. Mana kalau Pak RT? Mun, Badai grogi non Pak RT? ente ya abdi teh tapi warangan di Pakuwut di desa teh suruh ngadata warga abdi anu nembe wih di kota. Nah kan apa sorangan ayeuna teh menuju musim kieu musim virus. Nah saur Pakuwutna teh mun tiasa mah anu nembe dongkap di kota teh tapi warang lah di Lompok tong ka mana-mana 14 dinten mah. Da abdi ge tadi terus dicek pas turun mobil teh. Terus dicek suhu sehat, alhamdulillah sehat. Ih, iya mah sanesku masalah sehat-sehat nanya. Iya mah antisipasi da soalna anu ka pangkar-pangkarna ge anu ngaku-ngaku sehat teh kena. Tapi sehat abdi mah tuh. Nya, iya mah antisipasi bilih di si akang teu percaya mah abdi mau suratna langsung di desa langsung di Paku. Yo, inget tong mikiran bewak sorangan, pikiran awak batur, awak kerencangan. Ya mohon Pak. Kumaha lamun didinya beunang, rencana kasih beunang. Ya mohon. Tong egois, da ayeuna mah keur kieu, keur musim virus. Jadi wayahna heula cicing di Lombok 14 dinten mah. Ieu mah antisipasi nya kan ibaratna lebih baik mencegah daripada mengobati. Nya sih aturan oge kedah ditaati, kedah dilaksanakan. Upami teu kitu mah bisa ngarugikeun diri sorangan pada batur terutama keluarga. Hayu urang sasarengan mentaati peraturan pemerintah khususna kanu pendatang di luar kota untuk cicing di imah untuk memutus mata rantai virus corona.